Poean kaopat poean di mana dilahirkan Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kangjeng Nabi Isa alaihissalam dilahirkan poean kaopat bulan haji tanggal 4 numantak ban soba zalikal yaum saja lemah nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan kepakiran tah poe kaopat tas gadet bakal murang mun puasa di poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah ya Allah maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu masih keneh ngabahas tentang riddah keluar tina agama Islam tilu perkara hiji kuniat megatkeun Islam beres kurang dibahas kedua ngucapkeun ucapan kufur katilu pagawean kufur iya masih kena seputar ucapan kufur. Oh halala muharraman bil ijma' tawa jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucapkeun halal ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma. Zina teh geus arapal sarerea hukumna adalah haram muhson kudu diranjam datang ka pae lamun goer muhson dijilid 100 jilidah. Lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh saparo paraeh wae pokona zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan tepuguh ieu bakalna bin saha borosot anak ka alam dunia teh tepuguh bina lantaran tatadina Salome satu lubang rame-rame supaya ngajelaskan tentang turunan ulah acak-acakan maka diharamkanlah ku Gusti Allah zina wari nyana tepuguh tekarung ngahalalkeun zina lah kiai ngomong segala haram segala naon wow barang ngeunah diharam-haram eta ngahalalkeun zina geus kudu maca 2 kalimat syahadat masyaallah aya nu zina teh timbul tina cinta aya nu zina teh timbul tina jual beli baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak woi tamang geus terkenal basmi di Keramat Tunggak lompat ku ari ka kawasan Pasar Kemis beki deukeut ku ari Masya Allah cabang-cabangna loba di Citra aya unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilongok doang alhamdulillah bersih tambah didinya lantaran gerak kabehat polsek gerak dan ramil gerak koramil gerak kabeh toko pas entak di dieu aya nu kapanggih hiji 2 3 4 5 6 7
beres. Masya Allah karim perzinahan. Urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang. Lantaran di Jogja masih kajaga kuari mah geus teu kajaga. Hai di Tangerang geus leuwih belah ditu di Tangerang. Masya Allah batak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter sedangkan pinter kudu sakola sementara kabar-kabar di sekolah seperti kitu urang serba salah. Kos kitulah ieu mah teu rek jaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad atawa ngahalalkeun minuman keras khamr bir kunyana dihalalkeun menzen kunyana dihalalkeun vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman anu osok ngaweureukkeun ngaleungitkeun kana itu pikiran ngalengitkeun kana akal kunyana dihalalkeun ieu geus bae murtad. Ya Allah ya nginum bae ai sararia beuki malos tah cenah ku kiai jadi menangkeun kan los sia barareuki mah jawara pemuda tapi ai datang ka ngahalal ke maulah ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman Allah nu bakal ngahukuman urang ngakurkeun salah jeung nu bener di negara nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam nu maling nu kuduna dihad dipotong anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di negara ngantepkeun kana hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entak urang sieun ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah yakni siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak kos kitu ditanyakeun kulu sia pantogeun habek goblok make tatanya geus puguh siksa eta teh anu kos kararitu teh jang iktibar urang tah lantaran di Indonesia teu kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep nu kuduna dihad ternyata diantep nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep ngantepna ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masya Allah ngeri mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting aki-aki anu hudang ti peuting jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam. Masya Allah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting orok mapan can aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang eta teh
Sakadar hudang gitu mah tuh beres. Bapak anakan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerik ngeor datang kata tanggana ke kaganggu goblok-goblogan tetanggana sial da orok aing itu bisa seperti kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sieu sial es bae eta teh nang Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan. Masya Allah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah. Aturan aing teu tahajud jadi tahajud tan lempeng makan ngos itu. Ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa aing teu bisa es keur peuting. Masyaallah tah. Eta orok lain sambaraga. Orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngear ceurik. Ngahudangkeun sekitarna. Ya aki-aki jeung nini udang ti peuting eta ge sarua. Teu kuatna ki hayang ki kababayan di jalan malah mah. Can datang ka tempat cai geus kieu wer. Lain ngisang balik deui. Lah geus sakira teh kumaha isuk bae. Tah mah siksaeun aki-aki kos kitu mah teh. Aduh, jaga aki-aki geus kolot geus dol berarti lah. Langsung nyana mandi hudang. Alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ieu kiih cakna. Baheula mah keur tilok hayang kiih, tilok udang ti peuting barang hayang kiih bae udang ti peuting cakna nuhun. Kiih tahajud tuh. Jadi eta teh teguran ti Gusti Allah, hayang kiih teu kuat teh teguran. Sebab keur ngorana tilok udang peuting. Urang mah juga greget bae aing cenah tunggal peuting bari mah geus kiih bae. Duh cenah kudu kumaha pugu eta teh dihudangkeun ku kiih. Malah mah waliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna. Mama hampura ceuk kene kula ieu tidak hudang aya ti peuting. Nginum noloba sia. Tegarti tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum. Beakeun saleter deuk es. Kulantaran basar lalagaan balik deui jangan kebeunang sabulan ka dinya ampura mama ieu kula mah hayang hudang ti peuting ka bita jasa tapi teu daek hudang. Nginum nu loba. Sia mah cak nginum. Sakali dua kali katilu kali kita nginum lok bener. Barang peuting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang. Oh mondoyo teh kieu. Tah jadi jelema anu teh hudang ti peuting nu loba coba ge nginumna. Tawa ngadahar sambal nu loba. Wah tah mah geus pokona mah kaburu wudu. Mancer ti hareup ti tukang uja. Atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal aya beuki mah nyana ka pajak bupati terus nyana mah gupak dipajak gupak nyana geus kos kebodongkol nyana mah geus gupak. Ih, mandak cekula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara kanyawan. Kamari ieu mah so amat cenah Ki Uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu. Ngan mendasar aing mah sona. Sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae. Hese beta husuk teh lain hese deh hese jasa. Ngan rada deres bae aya disejak mah husuk teh disejak, geus kulantaran disejak atuh dijaga.
mata dijaga, celi dijaga, dan rada deres sok aya neran saya ti. Ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna? Ya tangkepeun kabeh bupati mah. Tangkepeun. Lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep Bupati Garut pan kiai teh. Eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae. Bupati Bogor teh wow, eta teh kiai. Sakar ngaranna Bupati Bogor. Tuh, pan siapa nyaho aja sempat babat Persia kan? Atuh, baik didegekeun we atuh ge nyaho. Eta teh kan Kiai Rahmat Yasin teh, masyaallah. Lamun menteri agama atuh talar Quran, berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh. Nah, cak bupati nu sejen, tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang. Can kagiliran cak kabeh salah. Nu nyahoeun karena tata cara politik salah. Urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati. Sabaraha pendapatan di Tangerang, sabaraha pendapatan di Serang, jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha. Emang teu dihitung kitu ku rakyat? Je, warangsana. Sekian persen yang PNS, sekian persen yang pembangunan. Eta sakitu persen deh ke mana? Oh, berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang. Sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran. Tuh sia mendek jore bae kan. Geus kanyahoan ku aing. Urang mun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa, atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang. Emang kumaha gitu. Numadak jeung Gus Dur teh dirapin, ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai, ceknya tidak akan selesai. Saking gitu lapis. Wah, ilalaga. Nah, ieu mah keur carita sabodonya na ieu bara reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Anu dunia ieu nangieun Allah, anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim, hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang masa kada rakyat diatur ku nyararana nanya nu nyieun pek ai barareki mah heugae ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak, minum dipajak, meuli kendaraan dipajak, ngebangun dipajak, sek teuing asal ulah ngahalalkeun. Ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat. Dibelem, dibulak balik kerecek. Saya eta bupati. Saya eta gubernur. Saya eta utama RI 1. Kerecek. Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek. Ternyata makan kafir. Iya sing hade tah. Ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara, pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah. Nya bahkan ditingkatkeun deui pajak bangunan ge make pajak engke mah urangna ge dipajak urangna bakal dipajak garak-garak datang ke pagar kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak geus nyana darek mah gupak dipajak pek bae ye nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang. Mantan camat ieu mah keur carita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang. Kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak. Kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat. Meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna. Abi ngaran-ngaran aju pelit mah ai hererese jasa. Ieu nu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan. Sabener-benerna pamarentah nu halalan deui kumaha coba eta. Coba eta deui kumaha eta. Ieu mah urang ulah bebeja ka batu, urang bae maksudna ieu, urang mah ieu nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah.
ulah teh fitnah kan ya mah kos kieu mah. Ulah cek PNS saya moal ngaji deui minggu hareup anu nitahan ngaji ayeuna teh. Los ya ngajina jeung Ki Golkar bae. Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupak nya gede. Menta nya naga memantak. Aya hak sebenarna mah kiai teh di pamarentah. Lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit ti pamarentah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hakna di pamarentah cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawan aing atuh jeung sia mah cak hate kan teu dijawab heuh aya hak wae kula paling seuri geus teu nanaon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh los. Emang kakula nu ngerad aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkan agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak qadi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamarentahanna kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murid ka 10 kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teu dijawab ku kula ge sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngaweukeun pamarentahan mana sebab kokocoranana di mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih rumanta kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah nu kiai behelanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa ilmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekran jelema dulur pada maghrib urang ngaji ieu sing hadaya lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho beneran aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulur aya urang ngaraji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sanu magana kiai anu embung lah ieu mah kajen teu ngaji jakeun hate teh teu kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nyana ngaleglegan duit masa duit pamarentah kercan jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah kercan terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tihang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji tidak ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sup jana nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat ja aing keneh sak cenah jelemana nu keur ieu jeung ku ari teh
indah ngagelok aya bae santri dirinya karake keluar ti pondok pesantren leh make samping ge teu lempeng-lempeng acan. Jelema geus kitu tah deukeut aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo. Lah jelema magan ngaji ge biasa we kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu. Diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah. Urusan Allah tah mah kos kitu mah lain kudu haju bendu ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu betah ta salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna be ku batur dimangpaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ya sia coba aya naonan terus ku urang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama. Tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan. Jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau. Ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula. Keula cek ulah teh. Bere duit cerek mere gede leutik. Siapa pajar bener bae kan? Tuh siapa tolol sih. Sabaraha urang nu ditolagon teh. Wau mah terus berjuang ayu. Ngariung diondang ku nya pek bae. Pek bae. Kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah. Doh sok. Datang atuh datang ka ditu biasa. Ngan datang ka ditu na teu dahar. Henteu balok. Teu dahar. Kajen diberkatan bae. Siapa pajar bener bae kan tuh. Atuh teh wale datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubirul falak bidan ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah teu ieu memang tugas ti Gusti Allah keur carita aya waktu mah teu hayu ngan ketika dibere duit teh embo aja dibere cokot-cokot bae cokot bae aja jang satu teh rahasia negara tuh ka situ ulah didahar teh Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Abah ibarat caritakeun abah nya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ombalayah dagangna teu bagus eueuh masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna. Kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot bae awas ya mun didahar karasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata kaku ari dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sopodo nyan mah teu husu ge urusannya na ieu teh batu adak dibikeun ka Haji Pendi teh khususnya na mah meleteran cenah kos gitu. Cenah atuh berarti racun sabodo nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Pek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah di perusahaan, digawe di perusahaan tambah kos gitu mah tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad hese di negara model urang mah tuh hese mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji. Malai gede dibawa ngaji moal.
bupati muadaikeun ngaji dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung bannyana mah embungeun sebabna makanan hayangna teu terjalan ka luhur bae teu terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah. Urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae kan hebat tong kos itu mah teh. Ngaku berarti nyana. Lah aing mah geus kajengan mal deukeut bang jeung bupati bae teu kadeuleun jeung kana. Aing mah ngajina di handapeun tanggal Ambon bae. Oh masalah. Geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah. Kan deuk Allah urang hanya mampir doang ku ari. Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat naudzubillah min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mantak sabara urang anu neuk calon bupati nu bisa makukula dinasehatan diomong disindiran urang rangka sarita datang bu mus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi gitu usaha bae tang kae ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallah mah kitu nyaho teh mah jeung moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah nagara moal ka jadi kumaha gitu ieu deuk memperbaiki diri bakal kapagi jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan nu mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui koba nu geus umurna leuwih ti 60 mah tah moal kebal deui jasa tah mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal nu hideung ieu bae asal ieu bae nah, engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang. Masyaallah. Taya ulah datang ka ngahalalkeun barang haram. Aulafa wujuba mujma'ina li atawangana pikeun kana wajib mujma' alih salat 5 waktu didapikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener isya bener tapi subuh mah teu wajib tah mah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus sarakaat subuh mah 2 rakaat maghrib 3 rakaat nah isya 4 rakaat itu bagus sih isya 4 rakaat teh. Nah sebab kan urang teh tundu waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah, ku urang dinapikeun eta sabenerna lain 4 rakaat, 2 rakaat. Nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib. Eta mah henteu. Jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup. Eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh. Masyaallah karim. Atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib bangan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah. Nah, kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah. Pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang. Masyaallah. Nah, ieu urang gueri deuk menghadapi tanggal 1 haji. Tanggal 1 bulan haji teh iraha Kiai. Setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok. Tanggal 1 isu
tapi lamun urang ngitung nyukom pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa. Lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel sulam munairen, Muhammadiyah nyekelan sulam munairen, geus lain berpatokan kana ru'yat, kuari teh berpatokan kana kitab, bohong ka adik ngomong-ngomong ru'yat. Ja buktina ketika sulamun nairen ru'yat nyana teu ngaru'yatkeun. Nah kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depag nyekelan gitu Happy Maris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kemis. Lamun nu nyekelan sulam berarti lebaranna Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke penting ru'yat, ulah ningali sulam, ulah ningali Happy Maris cukup pokona ru'yat, talamun ru'yat kadeuleu kuari iseukeut teu sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat, urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha dideulekeun. Oh iya aya 2 cek keneh. Masa bulan 2 heeh. Itu mah dina dada golode cek keneh. Lain bulan belum pentil tama tuh. Wah ieu ru'yat teu beres mah kos kieu. Nah jadi kudu ahli da we tetep ngan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede. Lain ribut letik urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih kaayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli urang mah pohara jasa bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan na ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk terek ngajak sama mangga duk milu mangga duk teu ge masalah ke di akhirat besi kula ka surga ulah marilu belos masih mah sia bae bocena kiai bener mun yakinkeun ka satu yakin ja eta lo ja yakin bakal ka surga boso amat ya tuh geus kitu bae boga kayakinan eta teu yakin udah kuat tuh hiji anak indozoni abdi bi cek kanjeng Nabi hadis qudsi aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal antak ulah mah boga kayakinan surga oh cek Allah atuh geus bae ka surga teh heula kitu bae saya nah ieu mah keur carita hese kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ka nagara berat totolos bae boga kabeung berat kula teu berat ka NU teu berat ka Muhammadiyah teu berat ka nagara kula bae geus paling ka pamajikan we jeung anak deuk diajak si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbok ndek hayu ndek teu masalah sakjana teu ndek bae ndek jeung adik-adik kula deuk nanya deuk milu deuk henteu oh salah tadi moal kumaha paling deuk nanya we ka Haji Pendi deuk milu moal ka ditu sih sinter ku aing sia saya kan itu teh ieu kelalagaan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisab qotina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal hiji geus lamun isuk berarti Senin salah sarbo ngahenen karena sejerokan berarti
Senin salah seru geus lebaran perbo berarti. Coba orang buktikan ke ja tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arfah. Tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 arfah, berarti tanggal 10 lebaran. Geus urang puasana 2 lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin, poe Senin, tanggal 9 Salasa, poe Rebona lebaran. Lamun anu endek milu misal terjadi misal perbedaan, mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa berarti tanggal 8 poe Salasa, poe tanggal 9 Rebo, lebaran poe Kemis. Spek geus eueuh jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah. Ja pamarentah ge di akhirat teu tanggung jawab ieu nya lagi, boro-boro nanggung jawab batur. Uga aing ge cenah berat ti kumaha. Atuh geus kaya kira masyaallah, hampang jadi hirup teh. Ngan anu hebat ba puasana ti tanggal hiji. Lamun urang puasa tanggal hiji cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al-yaumul ladzi ghafarallahu fi Adam alaihi salam awal yaumin min dzilhijjah. Poe anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji. Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga, kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi. Cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun. Nah, ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda, cak setan pangeunah-ngeunahna di sorga buah ieu. Jeung eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya wanita. Kangjeng Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek ya. Atuh percaya bae ka kula atuh teu beu masalah. Sebab kula mah pada hirup leuwih ti heula ti batang maneh dam. Cek iblis dia. Jadi geus jauh lu kali ku pangeran teh geus jauh. Ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehatan wah bau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat. Nah sakali dua kali tilu kali badam ti heula hirup teh geus ti heula. Ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunah. Nah, jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Ye, coba bae. Diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunia. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunia bae mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunanan ulah kitu. Tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun. Jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang. Itu wajar-wajar maksiat teh. Ngan ayana maksiat teh deuk daon, endek aya bab tobat. Jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat. Nu mantak aya maksiat salilana ngan aya bab tobat. Teu salah. Masalah mentak bener bae terus malaikat teh masalah bae iblis urang mah di tengah-tengah berat ka malaikat hebat berat ka iblis atuh teu hebat tinggal urang bae mutu introspeksi aing sih lobaan nganyarupaan ka mana ieu ka malaikat apa ka setan barang ku urang ditilik-tilik asana aing mah lobaan ka setan di sakira teh berarti atuh neraka. Nah kuari Adam sujud plek
terus istighbar Kangjeng Nabi Adam istighbar diterima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awwalu yaumin min Dzulhijjah tanggal 1 bulan haji mantap man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin saja lemah nu puasa di tanggal 1 haji Allah ngahampura sakabeh dosana Masya Allah lain amin puasa eta puasa atuh mal benang di aminan was itu mah puasa insyaallah wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam poean kedua Allah ngaijabakeun doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min batnil hut Allah ngaluarkeun tina beuteng lauk engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng Kangjeng Nabi Yunus masyaallah pohara eta bawi di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin eta wiridan Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam waktu Kangjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana kudu jualan kan di jero laut di jero beuteng laut masyaallah kan iyalah Kangjeng Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk nah cek Gusti Allah cek Kangjeng Nabi man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sittatan sanatan lam yashilla fi ibadati tarfatain saja leban nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah sataun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan poe kadua tah oke dongeng Kangjeng Nabi Yunus poean katilu wal yaumul tsalits allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam poean katilu teh poean anu diijabah doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam madak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa saja lemah anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana berarti kan diijabah doa mah bersih wal yaumur rabi'al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam poean kaopat poean di mana dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4 nu mantak ban soba zalikal yaum saja lemah nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan kepakiran tah poe kaopat tas iadet bakal murang mun puasa dina poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah ya Allah ya poe kaopat zak iadet wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poean kalimat poean nu dilahirkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma dzalikal yaum dari aminal nifaq qaum min azabil qabri saja lemah nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur masyaallah andak nu karolot nu tereh paeh yeuh nah ieu puasa teh poe kalima tah aduh geus gede jasa ganjaranana kagenep wal yaumul sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair saja lemaen poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka Kangjeng Nabi kana kahadean poean kagenep mandak man somau yanzurullahu ilaihi birrahmah sahaja lemah nu puasa dina poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan jelema moal dibere kariweuhan salilana moal disiksa saliwana ku Gusti Allah poean katujuh wal yaumul sabi allazi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr katujuh poean di mana digembok
dikunci lawang-lawang jahanam pintu jahanam anu 7 pintu neraka anu 7 kunci wala tuftahu tatam dia ayyamul asy mal dibuka jeung teu dibuka sehingga lewat poean ke-10 nah eta mah berarti ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu muka beuh malaikat ge bingungeun di ka dieu nutup ka ditu nutup ka ditu nutup cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana geus ditendang we ku malaikat breng ai nutup kabeh lawang neraka waduh wayan kadalapan wal yaumul tsaminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shoma saha jelema nu puasa dina poe tarwiyah utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal dibere ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena suwa gede-gedeana pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah an somahu kana kafaratah li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup. Nu mentak kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ke poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lemah anu ngalaksanakeun kurban fabi awwali qatratin qatarat min dam yaghfarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa orang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan orang kabeh pokoknya bersih bae nah nu mentak siapkeun guari orang puasa bari orang dula deuleu mana embe nu gede siapkeun ku urang saha nu bakal meuli aing deuk menta ping-pingna we mah ye lain deuk meuli kana deuk mentai we. Tak gitulah ceritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin kemudian orang doakeun para jamaah haji dulur urang kawau urang tetangga urang dulur-dulur urang kabehan mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ketenangan jiwana dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mata manggeus aya di Lauhil Mahfuz geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanana teh kos keur itu maot lah ngaranna secara hakikat mah nya maot di hareupeun Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan ngeunaheun lain lalagaan mah kumaha kitu urang boga kayakinan berangkat ti dieu endek ibadah haji datang ka ditu kapanggih jeung Baitullah di Baitullah nya poe Jumat kabeneran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teh nu maot mah ujianan nangke di akhirat bakal kabita nyaho kitu mah aing teh atuh meureunana hayang ka Badung jeung kieu teh sia mah untungnya seserian ke di akhirat teh bari ngiringkeun Baitullah masyaallah nya seungitna ka bina-bina kuari mah urang sararedih teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi padahal secara hakiki mah geus nikmat jasa atuh kana di jero kuburnya maot di Mekah hareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna deui sain atuh indah ras harapan tuh kan mantak geus urusan kos kitu mah teh geus aya ti dituna ulah kieu lah yang moal ka Mekah besi keren ke ragag deui di baing atuh lagi itu japoe kamari ganun teu kana keren kan modal rambalaya jadi ditu mah deres mantep jasa maot anu di urang
carita tetap orang mengansa kadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditantaingan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di barokati surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو عزم على الكفر والله أعلم بالصواب.